pemirsa, tepang deui sareng simkuring pina nu bisa teu barokah dina acara Warta Sunda. Dina kesempatan ieu, simkuring bakal nyampaikeun sababaraha warta nyaeta program kerja mengajak siswa-siswi bagi hidup sehat nyaeta senam. Ukituna dina PMR aya sababaraha program kerja anu sering dilakukan rutin tiap bulan. Nah, salah sahijina teh nyaeta senam. Senam ieu dilakukan unggal hari Rabu biasa nama. Aya rekan simkuring Dini nu bade narosan perkawis program kerja senam ieu. Dini Hatur nuhun pina di dieu simkuring nuju sareng Pani Nuraini salaku salah sahiji anggota PMR MAI. Wilujeng siap Pani? Di dieu simkuring bade naroskeun sababaraha pertanyaan perkawis program kerja senam PMR MAI. Naon tujuan diayakeunna senam ieu? Tujuan dina diayakeunna senam ieu teh kangge biar siswa-siswi sehat. Sawe nu sok iringan kana senam ieu teh. Pami nu sok iring mah diwajibkeun kangge kelas 10 sareng kelas 11 anu hoyong. Teu sampai lama daya paksaan kangge iringan senam mung manawi dianjurkeun. Di mana sabaraha diayakeunna senam ieu? Mangga di mana mah di tempatna di lapangan Madung Gopur, pami irahana mah di biasa nama 2 minggu sekali setiap hari Rabu. Manawi sabaraha jumlah siswa anu sok iringan kana senam? Pami ditaruh jumlah mah tergantung soalnya tidak setiap minggu teh jumlahnya sama. Tidak. Hatur nuhun kana waktosna. Kembali ka Pina di studio. Hatur nuhun Dini anu tos masih informasi ka arurang sadayana. Salajengna pamirsa, cuaca nu teu nentu di taun ieu nyebabkeun sababaraha tempat banjir jeung longsor. Kukituna di ditu tos aya rekan simkuring Sani Muawana nu bade narosan perkawis cuaca taun ieu. Tapi DMA Ibadul Ghafur Raja Desa. Hapunten Ibu ngawagel waktosna sakedap. Jadi Abdi bade tumaros perkawis cuaca di tahun ayeuna. Nyaeta perkawisan pertarosan anak hiji kunaon sababna cuaca di tahun ayeuna henteu nentu. Kunaon sababna karena kieu nya berbagai macam masalah lingkungan yang terjadi, khususnya misalkan di contohnya global warming, pemanasan global, nah itu ataupun penipisan lapisan ozon itu menjadi salah satu faktor kenapa cuaca itu tidak menentu ya, karena arah angin juga, terus juga misalnya ada badai di di badai tropik dan lain sebagainya. Nah itu juga menyebabkan kenapa cuaca sekarang ini tidak menentu khususnya gitu ya. Kalau misalkan kita melihat dari kearifan lokal gitu ya, dulu di kita gitu ya, dari bulan misalkan Maret, nah itu kan retnya berarti itu beres dari bulan dari musim hujan ya, tapi sekarang ini kan lebih banyak tidak menentu, tapi itu membuat kita lebih waspada ataupun misalkan membuat kita lebih lebih pedulilah terhadap lingkungan seperti itu ya. Salajengna pertasan anu kadua, kunaon sababna menyebabkan banjir di Ibad tina cuaca tahun ayeuna? Khususnya mungkin ya menurut Ibu mah kenapa sering terjadi banjir di Ibad teh nya, arurang biasa ningali nya selokan terus juga pembuangan air gitu. Terus Ibad juga kan ayana di handap gitu nya. Gitu. Jadi ketika ada hujan teh sampah-sampah teh bisa menyebabkan banjir tersebut ya. Jadi si airnya teh tidak mengalir, terus juga
bukan hanya di IBAD saja, tapi kita juga harus mengedukasi lingkungan-lingkungan sekitarnya gitu ya. Khususnya misalkan dekat dengan kita di IBAD ada di lingkungan sekitar sini ya, harus gotong royong dalam membersihkan, terus membuat saluran air, itu salah satu hal yang penting juga gitu ya, untuk kita bisa terapkan gitu ya, untuk mencegah terjadinya banjir lebih membahayakan ataupun lebih merugikan gitu ya, khususnya untuk di sekolah kita ini. Selanjutnya, pertanyaan anak terakhir, karena selaku murid MA Ibadah Raja Desa kedah waspada atau rapi henteu karena cuaca ayeuna. Tentu saja ya, kalian semua harus waspada gitu ya, khususnya misalkan sekarang kan bukan hanya banjir yang terjadi di IBAD, tapi angin kencang juga sama gitu ya, harus waspada khususnya misalkan rumah-rumah kalian yang dekat dengan pohon-pohon yang tinggi gitu ya, harus lebih waspada, harus lebih ya intinya waspada gitu ya terhadap cuaca sekarang ini. Turun buah atas atasnya. Cekap sakieu Yasin Abdi diuihkeun deui dipina di studio. Salajengna, informasi tentang laksana gabungan Kuarti Ranting Raja Desa diselenggarakan tanggal 1 sareng 2 Februari 2025 tepatna di Curug 7 Cibolang, Panjalu. I love you, baby, and if it's gone wrong, I need you, baby. You wanna lonely. Laksana gabungan Kuarti Ranting Raja Desa dilakukan tanggal 1 sareng 2 Februari 2025 tepatna di Curug 7 Panjalu, Cibolang. Nu ngiringan laksana ieu nyaeta gabungan sakola-sakola di Raja Desa. Contohna MA Ibadul Gopur, SMK 1 SMK Hiji Raja Desa, jeung YRM Cihawar, Almu Awana sareng Cikanyere. Warta salajengna pemirsa, PPDB MA Ibadul Gopur Raja Desa gelombang hiji tos mulai dibuka tanggal 1 Februari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan deui sareng abdi di Warta Sunda. Ayeuna pada ngawawancara naya sebagai tahun OSIS pegawai PPDB. Janten naya kami PPDB di Kawitanan Iraha. Kangge gelombang 1 tos dibuka di Kaping 1 Februari 2024. Sareng gelombang 2 tos dibuka di Kaping 1 April dibuka 31 Juni. Sekian segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan deui sareng Abdi Zakaria di Warta Sunda. Dia simabi atos sareng narasumber anu bade nyampekeun perkawis PPDB anu aya di MA Ibadul Gopur Raja Desa. Wilujeng sore Bu Suri. aya naon wae Aya naon wae sih program beasiswa anu aya di MA Ibadul Gopur? Pertama seurnya program ET seperti saya beasiswa KIP, anak kembar beasiswa prestasi akademis tingkat kabupaten, terus pesantren. beasiswa pada pesantren. Sekarang seperti lah beasiswa di MA Ibadul Gopur. Atur nuhun Ibu. Terima kasih banyak. Mung sakitu warta nu tiasa kusim kuring dibegikeun abdi pina nu bisa tuluy barokah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.